Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunia. Tepang deui sareng Tata dan Nami Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ke-27 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Lamun Sudrajat dina petingan mondok di imah Kang Daman teh gawe nangan guling gasahan ngumbal cimata bari kumampang nyebat-nyebat Eulis Titi jeung indungna anu akhirna manehna ngagebrak sare tibrak sarta pinuh ku kabuludan hatena gindik rek ngalakonan naon-naon nu geus ditimbang-timbang kalawan asak pikeun nguji bebeneran dirina. Eulis Titi oge sabalikna ti gedongna juragan ho nu kalawan teu disangka-sangka horeng simana horeng hiji dengkot penyelundup candu anu geus hasil bisa diringkus bari nyata bukti-buktina sadatangna ka imah Biruki di Taman Sari lain bungah guligah pedah geus hasil bisa ngabongkar komplotan penyelundup sanajan ngan saukur kabeneran bae. Ieu mah Eulis Titi anu dina tugasna make ngaran Rika kalah ngahintul ngajentul ngahurun balung ku tulang anu antukna slahak cipanona ragragan Sudrajat nu jadi gara-gara. Geus teu bisa disangsrikeun deui yen supir netan guat ho alias si juragan ho teh Sudrajat buah ati kembang mata panyileukan berang peuting anu salilana peureum kadeuleu beuntak karasa ngalangkang dina bibir panon. Mutuh ku mata gegetun nembongan teh ukur sajurelat kapanggih ukur tapakna. Padahal salila-lila manehna ngulibek neangan sabulir kota. Teu sirikna unggal ngalengkah panonna teu petot dibake nitenan nu lalar liwat. Malah pangna manehna ayeuna daek jadi pembantuna Ajun Komisaris Polisi Darmawan oge saking kunaon lantaran taruhanana Sudrajat dipercayakeun sagemblengna ka Komisaris Darmawan pikeun manggihan Sudrajat minangka imbalan gawe manehana. Ayeuna kabuktian geus tembong ngaleungit deui, tapi deui inget lamun harita Sudrajat bisa katangkep saperti batur-baturna nya moal salah deui, tangtu manehanana bakal kabaud karingkus dijebloskeun ka pangbuian. Anu mun harita kajadian kitu teu bisa digambarkeun kumaha kaayanana hate Eulis, lawas-lawas dipaluruh ari kapanggih ngadon diringkus sasat hasil gawe Eulis sorangan. Inget kadinya rada oge hate Eulis kaubaran, tapi hanjeluna mah teu wudu. Hanjakana kabina-bina naha Sudrajat bet make kabaud ngomplot jeung jalma nu jarahat anu salilenangan ngarugikeun nagara mentingkeun diri pribadi teu ngingetkeun kumaha akibat jeung mamalana. Kang Ajat, engkang, kaya kieu mah urang teu samar bisa patepung kalawan kaluginaan hate. Naha engkang teh bet janten icah pamilih, kabaud kudu teu puguh, kasarat kudu jarahat. Bahwa engkang teh ayeuna nuju dipelarian ku polisi. Mustahil engkang teh diambat ku babaho atanapi ku batur-baturna. Dina hasilna oge engkang dijagrakeun ku Kang Wawan ka hareupeun Eulis. Kana tangtos moal dibagiakeun ku saur anu ngaguluyur hate kabek pinuh ku mamanis. Namung tangtos dipapakeun ku murubutna Cipanon. Gambaran hate Eulis nu ancur burantakan. Beudeung Kang Ajat. Eulis Titi saterusna sumegruk nyuuh bari ngeukeubuk saputangan Sudrajat nu ti heula tinggaleun di warungna Biruki anu ayeuna caraca teh geus ganti jirim, geus disulam ku benang sutra ngawangun gambar sakembaran kembang eros nu rupana beureum bodas minangka lambang pertanda masing-masing tekadna nu baheula kungsi dikedalkeun diabadikeun dina hate diebrehkeun dina kembang. Ayeuna digambarkeun deui dina saputangan dabongan kembang keuna kulayu satuluyna garing ngalakai. Engkang, hate Eulis ngaharewos deui. Waktos Eulis ninggal salempai, hate teh tos ngaraos bingah. Sanaos harita salempai teh cipruk ku Eulis dibaseuhan ku marbeina cimata. Margi Eulis yakin panutan teh henteu patepi. Sakedap deui oge Eulis bakal patepang sareng junjunan. Namung ayeuna, duh Kang Ajat, diganda tiasa tepang oge, matak nambihan raheut hate. Ayeuna mah tos teu aya gunana deui. Aing digawe di Kang Wawan oge. Upama bener-bener ayeuna Kang Ajat jadi buronan polisi. Leuwih hade aing rek menta kaluar. Saterusna aing rek neangan Kang Ajat. Keur aing
lain ke Kang Wawan. Mangga Kang Wan, urang balap. Upami leres-leres mika butuh dirina Kang Ajat. Mangga urang buktoskeun. Eulis titi ngagoledag kana anggal, sirikna geus rada leler meusan, lantaran ayeuna mah hatena geus buleud, rek neangan Sudrajat, ulah nepi ka kapiheulaan ku polisi. Anu dieuna neanganana pasti Komisaris Wawan teh moal mentes tanaga manehanana, tapi kalawan cicing-cicing tangtuna oge marentah kanu sejen. Eulis mani kerung-kerung bae, nginget-nginget jeung maparah, saha kira-kira nanu bakal jadi lawan manehanana, dina anggoning balap paheula-heula manggihan Sudrajat. Kang Ajat, ulah hariwa. Eulis baris ngabelaan. Eulis moal mikeun upami Kang Ajat kedah ngalakon unggah balewat tangan. Sanaos dugi ka kumaha oge, ku Eulis bakal dicegah. Kang Ajat, kembang eros beureum pasihanti engkang. Ayeuna masih kada disimpan di pusti-pusti ku Eulis. Sanaos tos gentos jiring. Dabongan engkang lanca-linci jalir cangci. Namun engkang beureum nambah nu ngalambangkeun kateguhan sareng wawanen masih keneh ngagebur diabadikeun dina hate Eulis. Anu ayeuna ku Eulis baris digunakeun kanggo ngabelaan engkang. Bari nutupkeun harewas hatena, Eulis ngarenyuk ngawangun imut sok sanajan panonna mah masih keneh baseuh ku Cimata. Hiji imut nu ngebrehkeun tekadna anu moal bisa diongget-ongget. Isukan rek menta kaluar, anu saterusna rek neangan bebene pamepes hate. Moal mulang mun can beunang, moal balik mun tacan hasil. Anu matak pikeun mapag beurang nu pasti datang. Eulis geus timpah ngebrehkeun imutna nu pinuh ku harapan-harapan endah mangsa isukan, nu bakal pasti datangna. Saupama pastina bakal ayana beurang, sok sanajan ayeuna keur mejihna poek mongkleng dihakan ku peuting jempling. Isukna Eulis hudangna bareng jeung Biruki. Maksudna rek kadatangan imahna Komisaris Wawan teh isuk-isuk keneh naker, supaya bisa kasambak tacan indit ka kantor. Sanggeus milu ngabantuan Biruki akut-akut daganganna kabeos, Eulis mah gesat-gesut megat oplet kalawan ngagunakeun dangdanan Eulis nu teu tinggal ti kudungna. Selakana oplet, geleser maju ka Gunung Sahari. Datang kanu dituju teh isuk-isuk keneh pisan, malah isuk-isuk teuing upama masek diukur ku pagawe negeri mah. Harita Komisaris Wawan teh kakara kaluar ti kamar mandi. Ngan Yeti nu geus standby dina kursi di teras, yang hareupan 2 cangkir susu nu masih keneh panas, roti dilapis ku sandwich ngagelar dina piring. Rong heap Eulis tembong ngalenghoy, lir macan tinangan. Yeti nuker anteng diuk dari ngadaguan Komisaris Wawan rek ngabaturan nyaneut, ngorejat cengkat saterusna ngagerok lirih, ngarasa kaget dumeh Lilis ngurunyung tangginas naker. Eulis? Yeti ngeserkeun kursi mapageun nu ngarong heap, kerewek ditungtun dibawa ke tepas, panto ditutupkeun. Tangginas ari sukses mah, wilujeng Lis. Yeti ngasongkeun leungeunna bari imut ngagelenyu. Piek Eulis dibawa diuk dina kursi jok nu kapanjangnakeun ngarendeng. Kang Wawan tos angkat. Eulis ngagiler nandingan imutna Yeti teu eleh kareueut. Padahal hate namah geus boga kapastian yen Komisaris Wawan diimah keneh. 2 cangkir susu di teras masih keneh weuteuh. Enjing keneh atuh Lis, kiantosannya. Jung Yeti cengkat memeh indit ka jero. Nyawel heula gado Eulis bari teu tinggal ti imutna nu hegar gahar. Teu lila kurunyung Yeti ka hareup deui bari nanggeui baki di sisa cangkir susu panas jeung sapiring lapis legit dituturkeun ku Wawan nu geus rengse dangdan. Kaleresan we Eulis ngurunyung, baru tadina mah upami tos apel Kang Wawan teh bade ka ditu. Komisaris Wawan nyerengeh, sedengkeun Yeti leos ka hareup ngakutan opieunana dipindahkeun ka tepas. Bade ngagujrudkeun nya. Eulis ngadelek, hate emah geus mimiti deg-degan, sok sieun geus aya bejaana nu ngeunaan Sudrajat. Lantaran peuting tadi teh pameriksaan kasih babaho sabaturna masih keneh diteruskeun. Lantaran ieu penyelundup candu teh henteu mandiri, tapi memang aya deui batur-baturna nu sejen anu sakomplotan. Disalin heula atuh Lis, tutumpakanana oge biasa make si dukun. Maksudna mah make kareta mesin. Taeun Lis. Hebat deui bae prestasi tadi wengi teh, malah ieu malangkung ti si Hendra. Secara spontan Lis, kalawan nganggo perantaraan Kang Wawan, pihak atasan ngaruwikeun salut sageung-ageungna ka Eulis.
Eulis bangun teu malirek kana pamuji, sareret kagiler ka Komisaris Wawan. Kalius mencrongkeun panenjona ka pakarangan, nembus kaca-kaca tepas tu dikeput ku gordeng. Nu harita geus disingridkeun supaya caraang. Geuning Eulis masa pertos nu Komisaris Wawan teu kebat nyaritana, kaget mireungeuh pamulu Eulis nu beda ti sasarina. Bangun nu apih lain menang pamuji ti atasan teh. Eulis teu percanten ku pamuji Kang Wawan. Margi eta teh tos janten hiji kewajiban. Eulis dari naker nyaritana, tungkul tenembongkeun beungeut. Satekah polah nyumputkeun pasemona nu kiruh akibat teg-tegan jantung nu karasana beuki motah. Sanaos kitu Lis, teu aya lepatna upami pihak atasan ngarugikeun panghargaanana. Oge teu lepat deui upami pihak-pihak nu aya sangkut pautna ngebrehkeun kagembiraanana. Sanajan bari tetep ngarasa kaget, Komisaris Wawan nyaritana teh dieusi ku sindir sampir. Lantaran Eulis siga nu nganggap sepi pisan kana panghargaan ti atasanana. Namun sanes eta diharap ku Eulis mah Kang Wan. Hate Eulis beuki ratug, sedang juru-juru panonna geus mimiti tinggarenang ku Cimata. Naon kitu Lis? Wawan beuki kaget barang mireungeuh sapasang panon Eulis geus beueus. Kang Aja, Kang Wan. Eulis beri nungkup beungeutna ku dua leungeunna. Teu kuat nahan hatena anu nandang brangta. Sudrajat. Memang leres ieu teh taruhan Eulis nu ku Kang Wawan kedah dilaksanakeun. Hapunten Lis, sanes Kang Wawan tos teu emut atanapi ngomomorekeun. Raraosan motos beak dengkah Kang Wawan teh usaha satekah pola. Info-info disebarkeun, kasaban transport tos dikintutkeun serat dinas. Namung Sudrajat teu aya kelemeng-kelemengna, rupina bae teu aya di Jakarta. Komisaris Wawan dari naker nyaritana, taya tanda nu dijieun-jieun ngarah piandel. Aya di dieu Kang Wan. Bis bae Eulis ti bolosong omong, upama teu kaburu inget mah. Biasa janten ti payud mah, mung dina waktos ieu, kanggo Kang Wawan mah ipis naker gaduh sangkaan yen Sudrajat teh masih keneh aya di Jakarta. Wawan keukeuh dina pamadeganana. Dijawab kitu teh Eulis teh nyarita deui, lalaunan dua leungeunna diturunkeun. Treup sapasang panon masih keneh rabisak teh, panenjona eunteup neuteub herang panon Wawan. Kawas nu hayang maca riuk beungeutna. Nah caritaanana teh luyu jeung kaayaan hatena. Sing percanten Lis, Sudrajat teh teu aya di dieu. Komisaris Wawan bari ngarongkong cangkir susuna. Sanyana mah nyingkahan sorot panonna Eulis nu karasana meuninan tembus matak ngaragragkeun jajantung. Sing percanten ka Kang Wawan Lis. Yeti milu mairan, diuk nangiseut ngadeukeutan Eulis, gap kana sirahna diusapan bangun dedeuh naker. Aduh teteh, kumaha atuh Eulis teh? Eulis ngarangkul ngasupkeun sirahna kana dada teh Yeti. Kaseet-seet ku kadeudeuna nu karasana ku Eulis teh teu beda ti hiji lanceuk ka adina. Mun manehna boga teh mah lanceuk, moal bina ti kitu karasa kanyaahna. Cipanonna nu memang tadi rek bijil, ayeuna mah bedah pisan maseuhan dadana Yeti. Ulah kapalang sabar we Lis, sing percanten kana kanyaah teh sareng Kang Wawan. Yeti nyombo nu keur ngumbar Cipanon bari leungeunna teu reureuh ngusap-ngusap sirah Eulis. Eulis kalah kabeuking ngagukuk, sangkaan Yeti atawa Wawan mah nyegrukna Eulis teh dilantarankeun ku pondok pangharepan, dumeh Sudrajat tetep lebeng taya raratanana. Tapi adi pikeun Eulis mah puguh lain kadinya loyogna. Manehna sumegruk modalkeun Cimata, sanyana mah kutina ngarasa bungah ku dua ku tilu. Bungah ari ras ku kanyaahna ieu dua jelema, oge ngarasa bungah lantaran Sudrajat kabuktian teu kasebut teu kasabit kana komplotanana si Babaho, anu sanajan ieu teh tacan bisa dipastikeun 100%, lantaran kaayaan dirina Babaho sabatulna masih kana aya dina proses pemeriksaan. Tapi pikeun Eulis mah geus kacida ngarasa bungah bagjana. Tapi lamun Eulis bisa nebak kana hatena si Babaho jeung sabaturna, manehna tangtu moal ngarasa hariwang salempang mikiran kaselamatanana Sudrajat. Ku teu diambatna Sudrajat teh lain ngan saukur ku kabeneran, tapi ieu teh memangna dihaja. Sudrajat ku Babaho teu diambat subawana mun disabit-sabit, lantaran ku salametna Sudrajat teh tangtu jadi pamajikanana nyaeta Nyonya Linio ku Sudrajat bisa kaaping sarta kataringakeun.
Juragan Ho percaya karena kesatiaan serta kabegeranana supirna anu dina sejero ngalakukan pagaweanana salaku hiji supir. Sakitu matak pikarsa pendunungan serta sifat hadena natrat bisa katitenan sapopoena. Lis, hegatu di kantun heulanya bisa kebujang siang teing. Yat, ulah kirang-kirang beberahna ikang mualami. Tos apa mah tang tos kadieu deui. Komisaris Wawan sanggeus ngusap-ngusap buu keulis jrut turun keluar rek kaluarkeun jeep na 3 garasi. Bari hate mah kacidang ngarasa gegetuna lantaran teu bisa nyumponan jangjina ka eulis. Komo pemasuk diingetkeun mah eulis teh geus 2 kali ngahasilkeun prestasi nu luar biasa hebatna. Ari manehna masih keneh tacan bisa manggihan Sudrajat, mangkaning ieu teh hiji syaratna ti eulis anu kudu dilaksanakeun kalawan hasil minangka imbalan kana naon-naon nu geus dipigawe ku eulis anu teu saeutik ngadatangkeun pangaruh ka dirina sacara pajabat tinggi pagawe negeri dina bidang keamanan. Ku kateranganana tadi, eta teh lain ngan saukur hiji cerita kosong molongpong, ngan sakadar pikeun ngepeskeun tanggung jawab nu geus disanggupan ka eulis, tapi memang bener, neh sakabeh transport angkutan geus dikirim surat, pikeun nanyakeun sugan aya supir nu ngaran Sudrajat, malah kaurut lindunganana Sudrajat oge dikirim. Ngan lantaran ditanyakeun teh supir turug-turug ngaranna oge Sudrajat, lain Ajat. Jadi kurut lindunganana teh cukup ku dibalasan tidak ada. Ongko Ajatna oge geus deula eureun tina kenaekna. Ieu sababna nu matak Sudrajat tetep lebeng teu kapanggih embusanana. Nu diteangan ngaran Sudrajat sedang dikenalna ku nu wawuh mah ngaranna teh cukup ku Ajat. Malah Kang Daman jeung Ceining nu sakitu dila nu dipiluan nyahona teh ngaranna Ajat bae teu kurang teu leuwih. Ku ajaman tadi mah beres apel teh rek dius deui indit. Penting pikeun mere instruksi ka eulis nu ngeunaan tugas satuluyna. Anu aya patula patalina jeung geus karingkusna si Babah Tan Guat Ho alias si Juragan Ho. Lantaran nurutkeun kasimpulan disagigireun komplotan penyelundup nu dikapalaan ku si Babah Ho teh, pasti aya deui komplotan sejenna anu jadi perantara. Lantaran Boh Hendra, boh si Babah Ho, nurutkeun hasil pamariksaan, maranehanana teh henteu langsung adu hareupan jeung nu ngaluarkeun barang-barang. Oge nurutkeun pamariksaan sejenna, barang-barang nu diselundupkeun teh lain make jalan darat, tapi lebih gede sangkaan pasti make jalan laut. Hal ieu memang geus jadi bahan pamikiran pikeun gawe babarengan jeung pihak polisi lalu lintas lautan. Tapi tukang-tukang tadahna nu dina mangsa ieu sabagian gede masih keneh kumelendang tacan kabekuk kabeh. Lantaran tina hasil pamariksaan Boh Hendra, Boh Tan Guat Ho nu geus bisa dibekuk teh ngan sabagian leutik. Oge peranna kurang penting. Ieu sababna nu matak Komisaris Wawan rek buru-buru balik deui ka imahna. Tapi teu kuhan teu sanggeus ngobrol-ngobrol sakedeung jeung para kancana sarta rek jung pisan indit. Ana torojol teh saurang brigpol ngalaporkeun yen aya hiji lalaki rek ngadep ka manehna. Bisi bener penting, semah ditarima di kantorna. Barang pimiti prung oge ngobrol, memang ieu teh bener-bener semah penting. Daeta we sirih teh pasna oge dukdek bangun pogot naker. Malah Komisaris Wawan nepi ka ngadatangkeun hiji bawahanana, pikeun nyatet naon-naon nu disawalakeun. Kira-kira geus menang 2 jam padukdekna, rupana bae geus nepi kana klimaksna nu dianggap cukup. Lantaran bari cengkat tina posina setengah nu ngajurungkeun laku. Pok Komisaris Darmawan nyarita. Kitu we eta Madrisnya, isukan Idris ka dieu deui. Omat sing beunang dipercaya. Memang Komisaris Wawan mah piconggaheun naker, nyaritana bari teu boleh mesem. Tang tos Pak, tabu sabaraha enjing teh? Idris nanyakeun. Isuk-isuk be, saperti ayeuna lamun kuring can datang, daguan di tempat tiketnya. Mangga Pak, mangga. Jung atuh bisa aya di kaperluan sejenna. Leos Idris keluar. Kira-kira geus di luar pakarangan, Komisaris Darmawan mencet knop bel, telila trok-trok anu keketrokan Panto. Ya, Komisaris Wawan ngagero ti jero. Brai Panto dibuka ti luar. Masuk, cek seorang lelaki di baju pareman. Hormatna cukup ku dongko saperti ngahormat zaman Jepang. Ikuti orang yang barusan keluar. Perintah telah tertulis. Komisaris Wawan bari ngasongkeun kertas satseuwir nu geus ditulisan. Siap, perintah sudah dimengerti. Cek si lelaki teh sanggeus tamat maca tulisan. Baik. Hasilnya nanti konfrontir dengan yang ada di Biro Intel ya. Siapa?
berangkat, jalankan. Ajun Komisaris Darmawan Saputra beri ingguk malas ngahormat. Kakara oge rek siap-siap keluar ti kamarna, geus torojol deui nu laporan, di luar aya tamu duaan. Lalaki jeung awewe rek ngadep cenah. Tanya saja keperluannya, hadapkan kepada seksi yang bersangkutan. Siang nih, saya ada tugas penting. AKP Wawan rada-rada keuheuh, asa teu kaul jigrek indi teh. Leos nu dititah indin, teu lila geus ngurunjung deui beri laporan pokna. Urusan pribadi pak, tetapi penting. Mereka datang dari Bandung. Yang laki-laki namanya Kosasih. Kosasih dari Bandung. Komisaris Wawan manikerung nginget-nginget. Ras inget kana surat ti Inspektur Sukanta nu aya patula patalina jeung eulis titi. Bawa kemari cepat. Bari gek deui manehna kana kursi urutna. Teu lila semah teh ngurujung diiringkeun ku saurang anggota polisi. Sabrehan oge kabireugeuh memang bener lain urang Jakarta. Satamun ditilik dangdananana, ieu dua jelema teh kasup kana golongan pertengahan. Nu taya lian ti Kosasih jeung Neng Halimah. Nu daratangna ka Jakarta teh ngahajar rek maluruh eulis titi. Mangga caralik. Komisaris Darmawan ngaku nadareh naker. Miheulaan ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman. Nepangkeun Darmawan, pokna deui. Kosasih, dupi ieu pun bojo. Kosasih ngeunaalkeun. Halimah. Neng Halimah nikukur beri nyambut leungeunna Komisaris Darmawan. Abdi teh ti Bandung, Pak. Kosasih ngamimitian nyari tapi kenerangkeun maksudna. Mohon. Rupina nu aya hubunganna sareng eulis titi kitu. AKP Darmawan miheulaan neguh maksud kisemah. Geuning bapak pantos udinga. Kosasih rada kapiasem dumeh maksudna geus kateguh manten. Tos nembrak faktaan atuh yi. Wawan alias Darmawan saperti nu geus loma. Teu siga-siga anyar pinanggih. Memang kieu peta teh geus jadi perbawaana anu nimbulkeun kasingsahan nu nyemah sanajan kakara panggih kudu bae terus micomgah babari loma babari intim. Dupi eulisna di mana ayana teh Pak? Kosasih kontan nanyakeun. Kaleresan dinten ieu aya dirompok. Mangga urang sareng we ka ditu. Namung Pak, Kosasih kaos nu ham-ham. Kumaha kitu yi? Komisaris Wawan semu-semu kaget mireungeuh semahna saperti nu satengah hate diajakan teh. Saya kos nama anjeunna teh teu acan uningaeun yen abdi teh lanceukna. Dalah abdi oge terangna teh teu acan lami. Kitu oge diwartosan ku Pak Inspektur Sukanta nu uningaeun wakos abdi sareng eulis aralit keneh pisan dipasihkeun kadua jami nalikapun biang nuju udu repot. Karah dupi jami nu dipasihanana teh ayeuna aya keneh. Kantenan apa nu janten pun bapa ayeuna sareng pasastra nu janten ramana eulis. Oh, dupi tuang ibu leres nu dimaksad teh. Saurna harita oge teras pupus Pak. Kosasih ngadadak ngariuk alum. Mohon. Komisaris Darmawan unggut-unggutan. Janten kumaha ayeuna maksad ayi teh? Eta Pak supados engke bapak teh janten hemeng. Mohon sae. Mangga ayeuna mah urang sareng we karompok, sing jongjon we engke ngobrolna. Mangga ku enggang dipasihan kasempetan sacekapna. Geus kitu mah jerat-jerut kalaluar ti dinya muru masing-masing mobilna. Gleser jeep Ajun Komisaris Darmawan ti heula maju, dituturkeun ku mobil sedan Nash plus kopi ngora. Anu disetiranana ku Neng Halimah, da Kosasih matacan bisa nyupiran. Anjog ka gedongna di Jalan Gunung Sahari, reg eureun. Jerat-jerut sararea pada keluar ti jero mobil. Ieu ti geus nyampak mapagkeun di teras. Eulis mah barang dua mobil arsup oge ku Yeti geus diselongkeun ke hiji kamar. Memang geus jadi kabiasaan. Kaayaan eulis teh disamunikeun patali jeung tugas-tugasna nu teu bisa dianggap enteng. Cag baraya duwi kadi heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-27 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beuris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Mihajab pamit. Permios.